wayahna saudara heula menang bos mobil mak bos mobil itu tadi nama durian kerap percuma salayang nusa ukur nyumponan tercacarek bari nyumpun susukan ajangkung bos imoto mah sudah keren mana mikiran lalakon anu katu ate bunga bari campur hariwang alon campur hariwang Bapak Kadus Pajar hadir durian menang kalah Kadus Pajar anu bangkir hariwang durian bekat sorangan tali asih bekat jalan tapi takdir di pangeran tapi along bayar lah bayar yuminantu ayah yuminantu wah juga dari 5.000 jak goresan hati tukurkan atuh salah tobat datang nah ayat ini walah ayah kunto RCTI ayah kunto RC itu udah keren karena curang ajo goler Bapak Kadus bos Li bos tenda adu pada hajar hirup abdi Bapak Kadus Pajar sumber barep nona jangan dosa Bapak Kadus Pajar anu bager naik naik cenah siap naik sigana Bapak Kadus bos Li Aonil Bos Kosasi Pasti Motiasa sasangan tobat lawihade Bapak Kadus bos Li urang kapisah Bapak Kadus musli tikareo Bapak Kadus Pajar tapi Bapak Kadus Pajar karasa kanyaan sadira ajambung ibato angin peti tobat pang nepikeun rasa kuring aya kunto RCTI rakuan aya kunto RCTI ngadal kenaran serit ayah Pak Kadus musli anu bageun suap ngaran anjay Kadus Pajar Bapak Kadus anjing dina kuring tong handakan ajambung ibato kantumasna ajambung ibato along anu bageun topan tos renang ajambung Kadus musli tikareu punyana kantun hati Kadus Pajar anu bageun Bapak Kadus Pajar narik ke ngopi haririk luar Kadus biasa Pajar deui Kadus Pajar daunna dua Kadus Pajar dibantu ngaku payah hadiri kuring ayah kultur setei suak anu menang aya kunto RCTI kapayun
goler anu bager hadir Raja mana Goler. mana saya Apa kadus Bajar? laonil anu bager Barang. bayar laku Ayo kene. sayang adeui laonil kosasi Gajian. sayang sarengan ajo goler aya kunto RCTI anu bager Aindra. aya kunto RCTI Aindra. Beres akang pucana teh abdi Aindra. siang wengi abdi nganti Ayam kong ibadah. damongan Sadia. pahala geus kendali say rek satia ka abdi sajarim Bahagia. akang aya kunto RCTI anu sejati Bapak Hajat. Aduh pahala Hajat. mau ngasih kedatangan Ibu Hajat. Bapak Hajat. tapi nah Bapak Hajat. ayeuna Bayar janji Bapak Hajat. teu aya bukti Ayah Aindra. Beres. mana sumpah arti Gajian Bapak Hajat. akadus pacar mana Beres. mana janji arti Tunggal kandung Ibu Hajat. Terus setia. dena Beres. arek satia ajo goler buktina anjun suaya Alah. Dededa. Aduh Bapak. nah anjeun bet kitu ajo goler anu bager tak goreng teh satu Tunggal kandung. Halalo. baheula anjeun ulah jangaji aya kunto RCTI anas abdi gunung Waduh, beres. Jika lodo. Halo, Pak Hajat. talata anjeun ngatauti Tunggal kandung. nafsun anjeun abe ngarep wana kitu tujuan sami Ada pada Hajat. ajo goreng sebentang janian nanti wana kitu akadus pacar anu bager abdi ngantosan anjeun apa Akedah Dita. Ada tapi pada Hajat. anjeun Akedah tong Dita. apuh ate abdi jadi Alah, ayah Fajar. Fajar. tapi nah kaya datang Pak Adut Fajar. nanu jati alasan Tunggal kandung. pakadus muslim anu mana anjarane nepungan aki saminggu abdi ngantosan ngarep anjeun datang oke anjeun tong ate abdi nanti lamun leres kang ate cinta ka abdi di ayeuna abdi bade ati-ati aya kunto RCTI lah jalir janji abdi sejak ku mau abdi lapati tapi awas ulah waka kapal lepe abdi rata nembe 2 ulan ieu pami atang ngapade apel teunanaon asal ulah lampu mati jangan 7 wengi
dana kanggo akan tapi akan ulah hilang kedah sabar pasrah soten komitus napali jungun-jungunan 3 bulan asa setahun umar poe abdi ningalian wae kalender bulan Juli jeung Agustus aduh akan kantun 10 dinten deui. Konong